hiji waliullah di penjara. Datang ka di penjara, di jero nyono dikerumuni ku ahli penjara. Datang menyapa, "Mama, kok bisa asup ke penjara? Mama maling." Henteu, Mama. Mungkin Mama boga kalakuan anu teu endah meureun sampai datang ke penjara. Henteu, Mama. Kayak bisa ka dieu zolimna penguasa. Mama mah dakwah teu senengeun penguasa di dakwahan. Asa kasinggungnya na, maka Mama dijeburkeun ke jero penjara. Kumaha tuh yang geus kieu Mama teu kumaha aja Mama masanajan di jero penjara merdeka. Merdeka di mana horeng? Cak nu sejen urang ka dieu hese ka dieu hese. Ai aslina merdeka mah teh hirup di luar penjara jeung di jero akur pangeranna Allah keneh. Ketika orang di luar penjara jama mama itu haram ieu haram. Itu embung ieu embung. Atuh di jero penjara ge naon bedana aja itu embung ieu embung. Teu beda di jero penjara jeung di luar penjara. Mentek Kangjeng Nabi Yusuf mah hayang di penjara bae. Nyana mah nikmatin di jero penjara Kangjeng Nabi Yusuf mah. Sebab naon? Leuwih nikmat ibadah ka Gusti Allah di jero penjara eueuh nu ngaganggu batan di luar. Wali mah pandanganna kos kitu. Pohara jasa. Nu mentak eta wali dikiriman ku guruna sajadah. Cak guruna lamun maneh hayang kaluar ti penjara, yeuh kuncina diberep sajadah. Diamparkeun ku nyana di jero penjara. Cak anu sekelilingna maknya sajadah bisa mukakeun kunci. Kunci penjara mah besi lain sajadah. Cak wali teh hebatan keneh sajadah batan kunci gerage. Tok lamun maneh yang kalaluar kula arek ibadah ka Gusti Allah. Aju maneh kalaluar ku kula dipangmukakeun. Bener Mama. Hei, itu tenang wae sih. Bontot bae bisa salam ka laut. Atuh komo ieu sajadah. Hei, komo kumisa bibrozak. Si jampang mah teu eleh kunyana. Masya Allah, jelema mah jelema nilai kumisa bibrojak biasa-biasa bae. Tapi monyet masih enak. Nyana ngamparkeun sajadah di jero penjara. Cak Mama kula dek ibadah ka Gusti Allah. Langit eueun mesen bisa dijieun ku Allah. Bumi eueun mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah. Eusina eueun mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah. Nu ngahirupkeun Allah, nu ngamaotkeun Allah. Anu nyugihkeun Allah, anu nyangsarakeun Allah, nu nyehatkeun Allah, nu ngagringkeun Allah. Hakikatna nu ngasupkeun ka penjara lain penguasa Allah. Ketika Allah dek keluarkan gampang. Ye, Mama ulah sok loba omong lah, sakjana. Coba buka. Ayo. Salat, sholli, Allahu Akbar. Aya nu ngomong Mama, eta salat usolina nan usoli libukail kunci, Allahu Akbar. Sia sok aya nyoba bae. Segala salat teh usolina ditanya ku sia. Dunia supaya datang aya salatna. Tak eta bae cenah kiai itu sia mah kitu bae pan. Salat Allahu Akbar, beres salat maca nyana wiridan. Ya hayyu ya qayyum, ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Mal diteruskeun ku aing bacana.
dipraktekin paranti muka kunci aju sia maling ditanya ilmu nang tiki uci cenah pan aing jadi agen berarti wah teman kitu-kitu mau rahasia tuh wah saya hayu aku yung nama kajian teman beres sholat doa langsung tadi bener baik tengah peting kira-kira jam hiji jana sholat na eta pintu penjara kala luar pret digerokan gue nyana keluar ayo gerak mesti keluar lupat ayo mama moal kan mama ayo mama maksudnya mama moal kalau moal mukakeun lawang doang jang maneh ci ndek ke mama nu keluar jangan mukakeun age mama henteu maneh bae mama mah ngan sakadar jang batur doang mama mah geus teu kudu mama mah geus bener mama bener tuh salaman entah kudu salaman geus ulah kabura penjaga sih ya ke kala luar kabeh plok beres ngunci deui plok orang di dulu ku penjaga isuk-isuk dek dirangsum iya kamarana kosong tinggal ayah mama bae keur salat duha Allahu Akbar bisa ditanya Ustaz duha maca Quran terus baca Quran zikir ke salat zuhur Allahu Akbar terus zuhur langsung maca Quran deui zikir deui Allahu Akbar cak penjaga aing irhananya ya akhirnya minta nyana ngadeketan mak punten kula ieu minta kesempatan nek ngobrol wae ka dia ya naon ieu mendek nanya bae nu aya di dieu sababaraha kamar kosong ieu kamarana balik cek kana jujur awak jujur aya eta bisa baralik pan kami narangtung di hareup kok bisa teka deule ku kami jeung ieu nu mukakeun lawangna saha Allah nya kami ge nyaho ja kami ge pangeran teh Allah ngan ieu nu bisa mukakeun ki sababna saha sajadah mama ulah sok pabelit ngomong ieu saya doa minta ka Gusti Allah mama nu Allah lawang nu Allah dikunci nage kunci Allah jelema hayang kala luar geus sababaraha tahun mohon ka mama aju mama ngadoa kala luar pan ku kami teu kadeule atuh eta mah pan lain mata ceknya mata mah di dieu ieu mah lain mata ieu mah mata lalagaan ieu mah aslina mata mah di dieu ceknya di kolbu geus ieu mah sanajan beuntak bisa teu neuleu sebab ieu mah lalagaan mata ieu mah rohna eueuh teu bisa neuleu nu ieu mah tanu mantak aslina mata mah nu ieu bu eta penjaga kabeh dulur kadari urang ngaji wali mah di mamana ge ditaluturkeun ngaji bae coba mama bejakeun coba deui wow kabeh kru penjara hadir kabeh pimpinan penjara ge hadir coba mama jelaskeun cak mama nu mantak ieu kaluarga sababaraha taun nyana dirindukeun ku dulur ku anak ku tatangga jeung can puguh boga kasalahan nu asli lantaran model kula bae asup ka penjara teu boga salah ku zalimna penguasa maka kula ge ngerkesela ka Gusti Allah wajar henteu mun dikaluarkeun ternyata cek Gusti Allah wajar sebab teu saimbang jeung kasalahan anak maka mama ngadoa ka Gusti Allah nah kala luar setelah keluar ngonci deui nu dipertanyakeun kami jadi penjaga di dieu berang peuting kok bisa teu kadeuleu cek mama mata nu ieu mah bisa neuleu bisa henteu lantaran ieu mah mata lalagaan mata nu asli mah nu aya di jero kolbu di mana mata di jero kolbu muka maka boro-boro nu aya di hareupeun tuh Mekah Baitullah kadeuleu tuh Madinah Kangjeng Nabi katingali berbagai-bagai wali-wali Allah makomna kadeuleu bahkan lain nu aya di dunia bae
di alam akhirat alam barzah bisa kadele alam akhirat jembatan Shiratal Mustaqim kadele maka ku kadele nak mata hate bisa neule ieu jelema-jelema nu zalim jelema anu kru-kru penjara cing gala luncat magudubrak ka neraka kadele ku mama je kami ieu ka neraka kabehan kabeh kaget mama ulah sok macem-macem mama mah macem-macem kos fotot gambar sama macem bae cek mama eta kos kitu kadele ku mama zalim ya. Nah pertanyaan kahiji geus terjawab ternyata mata ieu mah lalagaan mata asli mata kolbu ketika mata kolbu geus muka ujianana moal daek cicing di dieu jadi penjaga moal daek jadi jelema anu teu nurut ka Allah jelema nu teu nurut ka Allah nu zalim eta mata hatena anu teu muka. Pertanyaan kedua naon sababna mama ai batur dikaluar-luarkeun ai mama henteu. Pertanyaan kedua coba kunaon? Batur mah penjara teh belenggu, asa terbelenggu nyana di jero penjara lantaran nyana mangan sakadar mikiran teh dahar nginum. Dele ieu denge ieu irung ieu dan lain sebagainya geus atunya nama di penjara teh kesulitan ai mama mah tepati di urusan mata ieu celi ieu irung ieu dan lain sebagainya mama mah ngurusan teh kolbu ai kolbu jelemana di jero penjara bisa ka sorga bisa ka mamana jelemana di penjara bisa keluar mata kolbu maka mana-mana jelemana di kamar jelemana di masjid jelemana di penjara kitu-kitu kene sebab naon nyantelna jeung Allah mama coba-coba kami pagahan atuh abeh kami bisa ibadah ya apiap ka dieu ieu jadi ieu ndek jara diwali kabeh kabeh belajar ka mama mah teh yang keluar di penjara kumaraneh dek dikaluarkeun kami mama moal di penjara bae kok bisa kos kitu lantaran deket jeung Allah ai Allah mah teu kakurung ku waktu teu kakurung ku zaman teu kakurung ku tempat ja urang nu kakurung ku zaman jeung kakurung ku tempat mah urang mah sebab urang mah kasorot ku panon poe ai Allah mah nu nyieun panon poe geus Allah mah teu kakurung ku zaman teu kakurung ku tempat Allah mah mun urang ngadeukeutan ka Gusti Allah bakal boga perasaan bahwa urang teh teu kakurung ku tempat teu kakurung ku zaman ku waktu atuh sarua bae di luar penjara jeung di jero penjara ibadah we ka Gusti Allah akur bae beurang jeung peuting lantaran teu karasa beurang teu karasa peuting eta kabeh penjaga-penjaga penjara ngararaji sakali dua kali tilu kali dasar hikmah ti Gusti Allah asup ka jero hatena eta kru penjara jara diwali kabeh akhirnya caknyana orang baralik bayu baralik penjara kosong raja bingung raja wah iya kamarana balik caknyana ya kok aing ditingkatkeun deui gaji embung aing mah hayang gaji ti Allah bae pan ieu sia jadi kararieu iya tah gara-gara mama ngadidik kami kadiri ieu jadi senyana geus dibuka-bukakeun kita penjara mama mah di jero penjara bae batur geus baralik kobe penjara yeuh kosong penjara geus karosong si buka-bukakeun nyana kabeh pagaweana tinggal raja bae ieu sanu ngurusan atuh mama ieu mah geus nu ngurusan ku mama kajeun mama mendeg jeung Allah bae cak mama teh cak maraja teh ai geus atuh ai mung kaluar mah mama bae nu kula bae nu mawakeun sangu sagala cai tungtung nama raja isuk-isuk mang mawakeun sangu sore mah mawakeun sangu sagala geus saminggu cak mama sial aing capek aing raja tah lain sieun jadi raja bingung kita keluar embung aduh itu raja geus eta naon ngaranna ngarayu supaya mama keluar henteu embung cek nyana geus ngeunaheun jasa di dieu cenah di penjara akhirna mama ge nanya eta raja ku mama bisa jadi betah di dieu betah sebab hirup jeung Allah di luar jeung Allah di jero jeung Allah teu karasa beurang teu karasa peuting mama madahar sakieu teu dahar sakieu geus nikmat jasa cek tuan raja coba konsepna naon sih mama piwalian deui ya asana negara ditinggalkeun ye
Cak mama hiji Tuan Raja manuk di kurungan terbelenggu nyana hayang hiber tapi di kurungan teu bisa hiber manuk aya deui manuk anu di talian jangjangna di talian sukuna nyana hayang hiber lantaran dibelenggu ku tali teu bisa hiber sedengkeun manuk mah biasana hiber ngapak hirup di mana-mana ka mana-mana kumaha nyana bae merdeka hirup tapi ulah haju Indonesia Raya merdeka mah merdeka bae ulah haju negeriku taya manuk hiberan lantaran lepas tina belenggu tali jangjang tali suku kitu kene belenggu kurung ketika manuk dibuka talina kikipliknya tapi can bisa hiber lantaran sukuna di talian ketika talina geus dibuka manuk bisa hiber ka mana bae bener tapi aya nu bloon manuk gecek tuan ngecek mama mana tah manuk nu bloon nu mana manuk nu bloon teh ya manuk anu geus dibukaan talina manuk anu geus dibukaan tali jangjangna manuk geus dibukaan tali sukuna manuk geus dikaluarkeun tina kurungna maksudna tinggal hiber ka mana sakahayangnyana bae tapi manuk teu daek hiber eta manuk bloon bin tolol bin goblok eta kos kitu kemerdekaan aya di manuk lantaran geus eueuh belenggu sebab nyaritakeun nanaon ge geus aya di nyana nyaritakeun ilmu aya di manuk nyaritakeun gagah aya di manuk nyaritakeun merdeka aya di manuk kunaon manuk teu daek hiber malah kukulintingan kikipli kan eta manuk tolol bin goblok teu nyahoeun nyana menikmati suasana alam mana gunung mana danau mana leuweung mana gurun manuk anu hebat mah atuh hiberan ka mana bae tah lamun aya manuk geus leupas ti belenggu haju teh hiber eta manuk tolol manuk goblok cak Tuan Raja teh mah jaka aing bisaan wali aduh Tuan Raja ngomong ke mama eta maksudna manuk ka abdi manuk ieu mah sok aju kasinggung kitu jasan teh mah ka abdi manuk ieu mah manuk tolol oh asa dedeg bae kana hate teh mah jaka kula manuk asana asal ditolol-tolol bae ka hate kula manuk ieu mah manuk goblok cak Tuan Raja aing bisi beuki goblok bae cek nya ya aing nu sabenerna mah hirup anu kudu hihiberan macak Tuan Raja kunaon atuh aing teh manikos terbelenggu aing kudu mah jasa segala rupa teh aya di aing ilmu aya di aing gagah aya di aing wawasan aya di aing segala aya di aing kunaon atuh aing teu bisa hiber ieu mah percis kos manuk goblok atuh aing mah meureunana eta si mama meureun ngagoblok-goblok ge ka aing ulah sok aju kasinggung jak mama manuk ieu mah tapi asa ka kula atuh aya asa mah heueuh meureun tah eta teh ditaliti ku Tuan Raja beuh horenganan paingan pagawe penjara kalaluar horengnya nama hihiberan engke meureunana aing di akhirat ca Tuan Raja teh ai pagawe-pagawe penjara aing mah di akhirat ka sorga aing mah terbelenggu rugi amat maka kuari mah ieu kerajaan deuk dibikeun ka mama wah ieu jadi dibalik ieu mama abdi hayang merdeka kuari mah hayang hiberan ka ditu ka leuweung ka gunung ka mamana ieu mah kerajaan deuk dibikeun we ka mama kumaha jadi najis cek mama mah yang di penjara bae di dieu mama ieu penjara geus sorangan bae usah saha
babaturan penjara kabeh geus dikaluar-keluarkeun ku mama aju ieu pegawai geus mama nek di jero bae sorangan henteu sieun naon teh jeung Allah mama mah jeung nu boga dunya mama mah ambo cek Tuan Raja teh ku ngeunah-ngeunah teuing ngisi hirup kos mama abdi hayang kos mama coba bener hayang sakali dua kali tilu kali ditawajuhan kunyanat ku mama tuh dibimbing ih dengan singkat masya Allah teu hayangnya jadi raja ilmu kawalian teh kos kitu tah lamun guruna wali muridna jadi wali ya Allah ya Rabbi nu mantap urang mah teu jadi wali atuh guruna ge wali ini hese ternyata horeganan ieu manuk kurang teh disapertikeun kana manuk teh lamun di talian jangjangna di talian sukuna aju komo nu diasupkeun ka kurung teu bisa hiber ka mamana teu merdeka ketika manuk dilepaskeun tina belenggu dilepaskeun belenggu jangjang belenggu suku aju dikaluarkeun tina kurungna tinggal hihiberan ka mana eta kayang manuk akur ngeunaheun nyana acenak teu ka pegunungan apa ka sawahan ka huma acenan teu ka danau ada ka lembah teu ka mana bae pek merdeka ngaranna hirup kumaha nyana bae nu pang tolol-tololna mah di belenggu henteu di kurungan henteu tapi teu daek hiber ieu nu bloon urang kuari mah hirup teh pamajikan teu boga pusahan teu boga nanaon teu boga urang teu terbelenggu ku nanaon hirup teh sorangan bae kuari mah kaeta teh lamun teu hiber rugi lantaran nyana belengguna geus eueuh tapi teu daek hiber endahan kikiplik nyana di luhur kurung tolol teh coba cak anu boga manuk ge manuk atuh sia hiber manuk ku aing sia geus dilepas-lepaskeun teh tali jangjang sia suku sia tak kuari sia geus dikaluarkeun tina kurung hiber atuh endahan di luhur kurung kiplik cak Allah teh hei manusia sia ku aing geus dituduhkeun belenggu sia teh ku aing geus diraga-ragakeun kunaon atuh sia kikiplik bae henteu daek hiber tapang bloon-bloonna jelema anu geus dikaluarkeun tidak belenggu tapi henteu daek ibadah ka Gusti Allah eta bloon eta urang kuari mah nu mantak henteu ibadah teh lantaran tekanan keluarga pemajikan dita dagang pantes urang kuari mah nu mantak henteu ibadah ka Gusti Allah teh lantaran urang boga jabatan tekanan tina jabatan pantes urang kuari mah nu mantak teu ibadah ka Gusti Allah dengan mantep lantaran urang apatula patili di organisasi pantes artina pantes teh emang nyana mah teu hiber ya bisa di talian eta mah parantes artina pantes teu bisa hiber ge teu ibadah ge parantes geus di akhirat ka neraka ge pantes tapi ieu mah panti partai henteu organisasi henteu tani henteu gawe di pabrik henteu kemudian ngojek henteu segala rupa henteu malah cak pamajikan ge ka tuh hirup kumaha kakak bae teh mah ieu mah kula malah tuh jang geus sakikieun aja urang keur ngora mah geus kolot tapira urang mah tuh hirup ge ngadu tonggong doang sare geus eueuh kasenangan geus atuh kakak geus batu di masjid ge di mushola ngaji ka kaditu geus aya tasen di pamajikan berarti kan geus terbelenggu henteu terbelenggu jajang dahar aya ka ieu atuh urut-urut baheula teh kontrakan Jaya keneh dina teh anu kontrakan ge ieu lah tuh dijualan ku urang ge segala perhiasan-perhiasan jang dahar mah aya kuari mah geus kolot kakak kaji atuh geus bae kuari mah jabung atuh tuh ka ditu ka pangajian ngaji geus sanajan ka haji dek di masjid bae ge kula mah geus ridho geus ka ditu kula mah seneng resep cak pamajikanna ja anak geus mandiri kuari mah incu geus bare anu ngarurusan urang tinggal duaan bae geus atuh ka ditu jabung eta ngaranna geus eueuh belenggu hajunya anana teu daek ibadah pengbloon-bloonna endahan jana kikiplik di luhur eta kurung kiplik cak dobogana goblok teh sih eta kan gerak Allah tah
geus kakolotdakeun rineh eta teh geus eueuh belenggu nu sabener nama tinggal ngadeukeutan pangajian haju ngamantapkeun mokuskeun diri ibadah ka Gusti Allah henteu kudu hese capek eta pangbloon-bloonana pangbloon jelema nu geus teh hese capek belenggu arareueuh tapi teu daek ibadah keneh bae siksana leuwih gede ke di akhirat bakalna gede jasa tah di akhirat eta kos kitu panggede-gedena siksanya cak Allah teh sia teu daek ibadah bae ka aing sedengkeun ku aing geus dimerdekakeun sia taruhlah masa muda na sia gawe taruhlah masa muda na sia dagang taruhlah masa muda sia naon gitu ngaranna bersikeras usaha tapi pan ku aing dibere umur panjang sia aduh ku aing belenggu jang dahar ambalayah pake ambalayah geus eueuh belenggu bahkan pamajikan ge ngucap ka maneh bahwa atuh haji ka ditu bae atuh jabung ka pengajian ka mushola ka masjid tapi sia masih kada teu ibadah keneh bae maka ku aing sia ieu bakal disiksana 7 lipeteun anu biasa Masya Allah karim ngeri sebab geus merdeka-merdekakeun ai wali mapan ngahaja ngamerdekakeun dirinya nama kuari teh naon nu jadi belenggu nu jadi belenggu teh kuari mah ieu anak berusaha nyana ngalepaskeun belenggu tina anak geus diriadohan ku nyana pamajikan lain kudu ditinggalkeun dicerai tapi carana setik-setik supaya pamajikan urang mah urang paling ge kabutuhan doang koclek beres aduh orang kayak deh kabutuhnya lagi seru apa nah ya dimerdekakan terus tidak ada harian tina ini membambaka terus nya nama usaha wali mah setik ngajauhan keluarga ngajauhan teh batin setik ngajauhan makhluk setik ngajauhan dunia capek tangtuna tapi Allah merek lantarannya na usaha menjada wajad di usahanya na ngajauhan dunia dibere ku Gusti Allah tersep kana dunia bari dunia na dimomoy ku Allah datang bae terus tidak usaha ngajauhan makhluk dibere ku Allah kanikmatan ngajauhan makhluk kemudian bari makhluk datang bae kitu kene nafsu jeung setan capek pasti kajen kumaha ge nu mantak per detik per menitna nya nama terus bae ka Allah terus dikelilingi kunukunyana dipake ka embung lantaran kuat ai ku Allah dibere kuat mah kuat bae muncullah jadi waliun min auliyaillah moal pati-pati diangkat jadi wali lamun nyana teu merdeka lu mantak contoh manuk deres manuk anu di talian mah teu hiberge deres manuk nu di talian sukuna teu hiberge deres manuk anu teu bisa hiber lantaran di kurungan ieu mah manuk geus kaluar ti kurung belengguna geus dilepaskeun masih teu daek hiber keneh bae ieulah jelema nu pangbloon-bloon akhirna raja dirinya asa asup nasehatna terus bagi dia bagi ibadah bagi mantap bagi dia bagi ibadah bagi mantap kerajaan diserahkeun ka nu sejen nyana beki mantep jadi raja kamari mah raja teh secara zahir kuari mah raja na jadi raja batin nyana ngabandingkeun tatuan raja ternyata horenganan aslina raja mah horeng jadi kakasih Allah tuh caknya nikmat orenganan hirup di mana bae ja Allah mah aya kumaha bae ge ja Allah nu ngurus kumaha bae ge ja Allah nu mere kumaha Allah bae Allah ja anu melindungi geus atuh sagala-gala rupa ge ka Allah horeng ieu jadi raja mah geus jadi camat jadi bupati raja lalagaan jadi gubernur jadi presiden raja lalagaan aslina jadi raja mah kos eta tadi mama kiai di luar penjara jeung di jero penjara bakal akur bae sebab hiji ngan ka Allah subhanahu wa ta'ala